Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim. Man sa'ajalma wa qala jeung ngadawu saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sa'ajalma kullu fardin min aprodiman sahawai jalmana urang mana wae man sahaja makola anu punten man sahaja makola anu ngucap ieu si jalma bismillahirrahmanirrahim kana lapan bismillahirrahmanirrahim kataba maka bakal nuliskeun Allah lepas jeung 8 bismillah rek sahur maca bismillah rek leumpang maca bismillah rek make baju maca bismillah terus we bismillahirrahmanirrahim dawamna teh kataba maka nuliskeun Allah ismahu kana ngaranna itu siman minal abrori pireng-rengan jalma-jalma anu bunga atawa anu sae anu alus minal abrori eta tireng-rengan jalma anu harade anu alus sagala-galana wa bariku jeung lulubaran minal kufri tina kakufuran wa nifaqi jeung tina kamunafiqan wa qala jeung ngadawuh sallallahu alaihi wasallam man sahajan maqala anu ngucap simat bismillahirrahmanirrahim kana lapan bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi ghafaro maka ngahampura saha Allah Gusti Allah lahu pikeun itu siman makana dosa taqaddama anu geus diheula ieu mah ieu dosa min dzambi tina dosana ieu siman dingi paratan kana dosa nu diheula maca bismillah teh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim eta teh ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi ngahampura kana dosa-dosa anu geus diheula wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kuntum di mana-mana hudan aranjeun kabeh pangulu maka kudu ngucap aranjeun kabeh bismillahirrahmanirrahim kana lapan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Imah udang rek naon we? Tos hare udang, tos cari udang itu maka kudu ngaos ieu ceuk Nabi bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mulai nangtung terus bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Naon sababna? Fa innan nasa tinggal. Fa innan nasa maka saestuna ari manusia. Fa innan nasa maka saestuna ari manusia. Idan ujug-ujug iktamu anu nyaritakeun ieu manusia ka aranjeun kabeh yang naku eta nolak ka ituna saha al malik saha al malaku malaikat andalika tina itu anu dicaritakeun bakal aya pangraksa Gusti Allah. Wa qala jeung ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza jalastum di mana-mana dieu aranjeun kabeh majlisan kana tempat ilmu faqulu maka kudu ngucap aranjeun kabeh bismillahirrahmanirrahim kana lapan bismillahirrahmanirrahim
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Tuh di mana-mana cenah anjeun diuk karena tempat diuk karena majlis rek diuk sakola rek diuk ngaji eta mah di mana-mana we diukna tidak jelas majlisan di mana-mana anjeun diuk majlisan dina tempat diuk 40. Jadi ieu ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Naon sababna fa innaman maka saestuna ari jalma paala anu migawe ieu siman dalika kana itu lapan bismillahirrahmanirrahim ile saterusna wakala maka bakal ngutus saha Allahu Gusti Allah bihi ka itu siman malakan kana hiji malaikat yang naung anu nolak itu malaikat ka itu nas aneta teh minal non teu jelasnya minal gibati tina ngupat teh ngomongkeun batur hatta la yang tabu sehingga yen teu nyaritakeun itu jalma-jalma ka aranjeun kabeh. Jadi bakal diraksa ku Gusti Allah. Di mana-mana urang diuk dina hiji tempat nya. Diuk nya urang terek diuk tamaca tadi bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Man fa'ala dalika wa kalallahu bihi malkan yamna'uhum minal ghibati hatta la yatabuhum. Jadi kieu hikmahna ya lamun sekurang ngadawakeun kana amalan anu ieu nalika urang rek diuk Allah mutus hiji malaikat ka urang nu mana eta malaikat anu diutus ku Gusti Allah datang ka urang teh nyegah ka diri urang sangkan urang ulah ngomongkeun batur hatta layak nabuku sehingga jalma-jalma teu ngomongkeun ka urang. Jadi lamun urang hayang tong diomongkeun ku batur urang ulah ngomongkeun batur itu lamun urang tong diomongkeun ku batur urang ulah ngomongkeun batur maksudna tah ya lamun urang hayang tong diomongkeun ku batur urang ulah ngomongkeun batur gitu. Lamun sim kuring pun diomongkeun ku teh tia sim kuring ulah ngomongkeun teh tia gitu kakarek moal. Lamun urang ngomongkeun batur pasti batur ngomongkeun urang nya si eta mah kitunya ka batur teh tak pasti si eta ge si batur ge bakal kitu ka urang. Oh nya si eta ge kitu ka urang teh da urang ge kitu ka batur pasti batur ge bakal kitu ka urang. Terus teh nah eta disebut naon hukum ilmu naon teh disebutna teh karomah teh. Jadi moal pati-pati batur ngomongkeun urang da urang ge sok ngomongkeun batur. Jadi lamun hayang ngomong diomongkeun ku batur kuncina urang ulah ngomongkeun batur. Karek mah cenah aya ngomongkeun urang pek bae. Batur mah asalkeun ulah urang keur dosa-dosana kagorengan urang dicokot ku manehna. Iparatan kana dosa ulangan ulah urang ngomongkeun batur sakitu. Jadi kitu nya Allah bakal mutus hiji malaikat nu mana eta malaikat utusan Allah teh nyegah ka urang bakal nyarek ka urang minal ghibah dina ngomongkeun batur. Di bakal diraksa ku Gusti Allah. Di moal rek ngomongkeun batur lamun samemehna dieu teh eta angsanna bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Al-babur rabi'u fi fadilatis sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.